Sampurasun kawargi Sunda sadayana. Ieu film nyaritakeun aki-aki anu teu pararuguh ngomongna jeung budakna anu hese diatur. Sebut aja si Abah dan Ujang Dereded. Yuk, kita mulai aja. Kiruk teh ini garari we ini asa hiburan euy ini kerjaan baheula terus dangdutan aing kerjaan dangdutan nyawa ya ayeuna geus sekolah sakala karasa pamajikan peot ayeuna aing ieu na geus teu meunang pokoknya lah aing seueur kemana yang kopi aing ngopi aing bisa minggu ieu kararahan ieu bakal aduh udah teh rasana kieu geuning kamari mah bakal teh asa rasa strawberry aduh termane teuna si Ujang nya ka mana nya asa sora-sorana aja budak lantean pergaweanna yang dulu itu sekian awewe kiraha urang boga awewe jadi parkir saha ngaranna nya keur naon maneh Ujang hayo we molor we jeung molor jeung ngomeh HP bah ningali anu seksi tuh tingali geura ari sia leutik keneh Ujang maneh teh geus neuleun anu kubatan kitu nu goyang hayu we neuleun ping-ping Aisyah nya lain mah diajar pre sakola teh lain ngomeh we HP atuh bah diajar wae lieur sirah tuh nu seksi mah tuh aduh asa bengras kieu sirah nih mantong sok kikituan hirup mah pamali bisi madasu atuh meureun bang ngeunah madasu mah nah ari sia jong ngomong madasu ngeunah ti manana Ujang pan madasu mah mamah gede susu meureun sia tah gara-garana sok ngeuleuh HP madasu mah masa depan suram Ujang weh hungkulnya sing sopan ngomong jeung kolot mah si dikutuk ku aing jadi tutup termos lo dikutuk jadi tutup terus coba kutuk mah jadi jelema kaset ayeuna mah sia geura ulin atuh neangan piduiteun atuh randa oge teu naon bawa ti lumah ka imah ih abah geuning resep ka randa bejakeun sia ka si emak ulah dibejakeun Ujang nyaho mah maneh mah ngamukna sok ngacak-ngacak waduh geuleuh bungan saha abah resep ka randa ulah sok kikituan ieu abah teh geus kolot geus aki-aki lah da mah maneh mah geus pareot pos abahna teu peot wae ngaca geura tuh ka ditu tuh ngaca geudeung da abah mah geus kolot ge kieu-kieu ge jiwa mah masih muda banget hungkul peot teh ari masalah eta nama kuat kene abah ge kuat teu naon atuh re abah ngomong teh sing jelas da maneh mah budak keneh Ujang moal ngalarti lebatan karitu mah moal ngarti atuh bah kuat teu eta nya tegarana sok ngomeh HP wae sok neuleue video tungtungna naon pikiran sia geus ka ditu ka dieu Ujang leutik keneh sia teh jug sia teh geura ulin Ujang HP-na nyabah nya oke kedap deui nya. HP
HP na sia teh. Mentong sok ngomean we nu kitu. Tong ngome HP wae. Leuheung-leuheung ngome HP teh dipake diajar ujang. Ieu mah haeuh we neuleuan. Goyang we jeung goyang. Aur. Ya tuh yo, tapi kayak penting bikin dirinya. Kayak diajar penting. Iya, HP nak seteh ngomong we HP. Mun kitu pake diajar. Hoga tuh ulin we. Karasa lu HP mah. Ulin bah. Udah teh. Aing mah. Deuleut ku aing mah. Naon atunya? Penasaran. Naon ujang teh aduh. Ini antem-antem teuing. Ieu teuing budak. Naon ieu nya penasaran. Bilang bos. Nah, mantap kieu euy. Garoyan kieu. Alah. Aduh euy. Dari kieu euy, ngagareol kieu euy. Aduh. Marantap kieu geuning. Alah. Ngeunaheun di laguna Aduh, aja ganti lagu deh leuwih sieun taingan si ujang anteng-anteng teuing ngomen kieu. Da. Mantap geuning ketempeun aduh. Bilang bos. Hai.